Ini bimanya. Ini siang ngomong lagi itu dia ngomong. Benar. Ini 20. Pilu gawe Gajah Pandawa orang pilu gawe Gratungkul kana jukut tangan kesarapan poya siapa itu hidup siap di alam iya sanu ditasia aing lain budak ketik menang diberi duit 100.000 urang mana sia urang kolong langit anak indungna anak bapana aya wong gendeng ari gendeng naon geblek ya edon totokeun kana batu karasana nyut dibati orang cecil orang boncel ari boncel naon we kingok iya kudu anak Bogor tenang ya kitik sekali kunaon gelang sanda kira eta gelang aja 15 gram goblok sia meureun karasa benajal iya eta naon kuku pancanaka asgan aing cabe beureum aya wong gendeng yep ya oh jis dibanting orang cecil orang bocil dibanting kelan cara kirana orang mempan gadan goblok wah aya anak aing si Gatot cocok siwir wadah beba tolong lupatan kalau budak ketik gatungkul kana jokot tangan kesalapan papakan dia pepa oh nyawaan itu pasin dompet
Kitu kejadian Bima yang saya kawas Arca digebungku di Warucita anu ngagunakeun ajin direpawiris kitu kayan Raden Arjuna keterangan Bima tos janten Arca Kang tong yang saya di dieu tong yang yeyeng Kang Kang ieu sing nyingem atuh Kang lamun digawil-gawil ulah sok kitu Kakak pacekel-cekel ieu kula ngajar Dewa Rucita dibasakeun giri gamana toya gamana giri gamana perang dasar gunung toya gamana perang dasar segara nem pada nem jiwa loka permana anak menak tunggal anak menak anak cacah tunggal anak cacah Kakang Bima tinggal wae hei juga inong budak teu boga duit teu lagi harerese leuti dipalire cecak keur boga duit katoel goblok langkara leuti ladukung Kang Bima Arjuna saia memang katempo meningkene pasrah sumerantau gelut kaula lain budak leutik kaula lain jelema epes merpati-pati ancur gataya halanganana asa ngabela nagara jeung bangsa bari ngabela harkat derajat menjadi dulur ancur milu ancur dulur peraya milu peraya kilo sebab usil pisan ya eta ditonyok angeuna unur-unuran pikarunan pisan Arjuna mending kene pasah sumeraka ingat lamun maneh paeh beureun pamajikan maneh dek cingsa meureun Srikandi ngaranna Subadra ngaranna Murwinunglan ngaranna watir teuing ajeun tileutik dipika rujit ti bubudak dipika ngewat ti lelemut dipika girup kudulurna keneh kudulurna sabar Arjuna ajeun sabar iya kaula mangkarunyakeun kawak sampean tibatan anjeun sangsara mending keneh paeh kayak wong edan cuma nyawa dia
eta yeuna baraya nangis beak dulu nangis ancur nyeri kedua kulayan lamun kieu carana kudu kumaha nasibna karma hirup kalimpudan ku dosa kalimpudan ku doraka katangah-tangah kunang dosa jalma loba meuna aing teh beuki numpuk dosa kula ampun ye paduli teuing dosa mah urusan batur aing kene wani berbuat wani tanggung jawab ulah pribadi Yudhistira iya barang pada ngarontok Yudhistira ngadadak saka Yudhistira leungit tina panilina ieu Dewa Rucita. Si Yudhistira jika dedemit jika juring jarian leungit tanpa labit tilang tanpa gedung dur kali sambung pagulingan ya sepi pepetetan samia murad samia murad palimbing lanjaruk manis lanjaruk kejadian di negara Wirata sulak ambal-ambalan masyarakat Wirata genyeung di daju ear di desa loba jalma patulayah loba jalma anu korban ku ngaran Dewa Rucita tunalu mampai tesiga datang kawinan sigra ingkang wau kocapa wonten halutan denawa ngalut kengkei ngabanalut ngembat-ngembat nyatang pinang ngarasuh kapakampungan ngajajah kapadesan nalung ti kapakemitan aya naon-naon ingon-ingon para petani loba nu karugian diranya ku eta denawa baraya dulur-dulur pamilih badaya naon kadieu kaharep unyuk sumangga abdi gerenyang saya dina tahanan siap bawa pedang kolewang kangkap tumbak jeung kesajaman
bari hasil buruan hayam kelenci pencit langsung dulu kurang ngaliwat tanah penjangkal kai tuluy di pecinan mun aya make pecin mun eueuh make masako eueuh ting mah purada de purulukeun pecah keneh di lemur batur aing di lemur batur masih kene utuh haka-hakanan di leuweung masih kene utuh pelak jagong masih kena mulus kene pelak bonteng kacang panjang ramai ya jagong luput luncak cimpal lemhu dalam ramang sadayana kagak apa-apa saya mah kana sadaya tiasa kabararaya kemari jeta Kang Darya damang Kang Sarda dan Sardaya damang Jam Karman Kang Hanar Bagja ada waya kieu eta ngenang di belekuk-belekuk ini betah teu karasa suku nyolada haruras leungeun jadi jagjag si mana horeng dia nu diteangan teh kasenangan heula keur awak kieu rasana ari kukubi mah mudah-mudahan nih si langgeng Baklawan halus sajati gerak-gerak kejar pati ngabela bangsa dan negeri pamajikan aing beki nyaheun ka aing halus gawe leutik-leutik jas puasa kitu jag-jag wae loba sobat cicipeuleut teh loba resep aing ninggal kieu bangga mudah-mudahan kepala dusun nu kaungan ieu lingkungan pupuh lemur aing ngabelekuk kieu teh hayang disawer kuluyung tenang dalam kebahagiaan sini diberi waktu
Urang mah meni asa era teh mane mah ngomong sorangan. Kelana urang leureuh heula sakedeui. Geus seureut kumpulkeun baraya. Cahwiaga aya peribahasa aya wa aya dalang aya sinen dalang digawe sinen dikeureuyeun urang pada bagi waktu wae mangga ibu juru kawih ngan kade ulah hilang Saudara kondang saya semangat kurang sangatkeun mangrupi pamudut dangdut malaki dipayun pamudutan sumpingna dipoyo teh acan apa ayo ciwaru eta kita sangatkeun ka urang Cipeuleuh sadaya bayaya atos teu hilap kitu nanti Abah Iding di palihan magra lagi itu kasangatkeun ka urang Cipeuleuh oge lagu dipundut bekir Pak Kokol. Alhamdulillah. Oke pamudut nanti Bapak Ahmad. Oke terlihat ya Alit Cirayun depi lagu dipundut Songket Bandung. Oke tia Agus Sagil sareng dipawis acak 2 saat. Dipayun ka pihatur ti Abah Iding bagi Pak Kokol.
maranakan masih areling ulah loba teuing anakan Songket Bandung. Semua negara pun.
Cirayun
saat berani tak pakai pakai kayak aku dari semua nih dia enggak lain belum reaksinya Sabtu sore sok kibur hati ngarep kata tandani satya waktu kedap ucap kamarena kebel kurasa baca aduh
naon kaula aduh saksina kuring dendeng cinta itu Tugan ya ratu kieu detia pada pinara ratu kieu detia pada pinara ya pinara tapi ka bengkung aja hulu Aduh kena nih ngulu aing usil teuing lulu gua pika geuleuh si anjing amit cabang bayi lamun keur dikandung ke indungna ulah caturut-turutna Arep jalma mun nempo aing ge sakresepun ngomong nu keur nyirama ampun dia kaya naon gini urang kumpul di lemur ira sarewa saya papadana cenah gara-gara desa sehari kudu kumpul di dia cenah Denge mana mau ngomong cenah jeung cenah we. Ditungtungan cenah leung mun boga pamajikan maneh ke ngaranna teh enah. Gawios lulu gua hop Jepino damal pada ayah naon gusi jalukan isi babri sayogi cadaga jaibutan bagai casan ajeng kena saul kena waktu ayana abdi ciriwas aina tega pelken kasan ayana baraya dulu nuti kidul baraya nuti wecan bagai kena saul ken Aya deui jelema nu ngomong teh teu buku komapeuna meunin noreuleung kitu pikageuleuheun bisa nangis
ulah jatuh-jatuhnya. Tika ujian bisa jelema kieu. Urang teh kitu teh lain lantung tamuh laku lain lempangan ukur gaya jeung legek capek aya maksud jeung tujuan. Baju tujuan kumaha? Hah? Baju tujuan kumaha? Kumaha? Baju tujuan kumaha? Coba eta ngomong nepi ka kitu. Maksudna teh kieu Gusti lamun disunahkeun mah. Maksudna kumaha lain kitu. Tuh. Oh, cenah. Nu maca ge untung abdi mah cemerlang akiuna teh. Mane teh urang mana? Entong nanyakeun alamat leuhung-leuhung mun dek barang bere lamun nanyakeun nomor HP gua aing dibere. Ape naon? Dek nanyakeun HP hayar totong. Lain layar totong, layar sentuh. Paduli ceuy sentuh jeung totong mah sarua. Acawa dek nanyakeun layar HP cinit-nit. Da aing mari HP mah kabeuli nu jutaan ngan pulsa tara boga. Nyata urang teh istilahna teh jajab. Dunungan urang nyata raka kadi. Istilahna senapati Dewa Rucita. Kadi teh boga maksud jeung tujuan teh ngariweukeun Pandawa nu ayeuna teh karek lulus tina hukuman 13 tahun. Oh gitu ya? Hah? Kumaha gitu ya? Kumaha? Ya gitu ya? Maksudna teh kieu Gusti kudu diperjamaahkeun wae sia mah. Maksud jeung tujuanna teh kumaha cenah kitu, lain kitu. Tuh cenah jago juga. Halo, ampun, ieu baraya yaya nepi ka kieu. Cayeuna teh di Wirata teh geus riweuh Pandawa jadi arca ngajudistira nu leungit. Hasil gempungan, hasil panalungtikan, hasil padung dengan ari padung dengan teh cenah tina cepak tilu kana padungdung. Ari nu kitu mah padungdung atuh. Ari padungdung mah supir kodes ya. Eta mah padungdung ulang Sidarma. Ari padungdung bang tung timbak bang tung timbak bang tung timbak tung timbak bang tingkeun. Kumaha cenah ku dieu teh? Hah? Kumaha cenah ku dieu? Kumaha? Eta teh maksudna teh kumaha Gusti kitu lain kitu. Tuh cenah. Duh, baru kopi kageureun ya teh. Ya kitu. Ayeuna Dewa Rucita dunungan urang di anak di negara Wirata, urang teh kudu ngaranjak ka kampung-kampung ka padesaan, malah kudu nepungan si Semar teh mun bisa mah kudu beunang nyawana, kudu beunang wujudna, syukur-syukur beunang hirup sabonolot sakulawarga ti sanak nepi ka pamajikan. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kumaha? Oh gitu ya. Kumaha? Oh maksudna teh kitunya. Oh. Nya Gusti. Tuh nya Gusti go. Ampun sanggeus geuning sanggeus kusip nilam mah situ boga eta teh. Da kitu. Siapkeun saya ge hayu kurang pada. Kadewe ulah barang ala dina bari lempangan teh.
sok madawa kana diri cilaka ku pamola sorangan itu teh petani melak sampeu teu meurang eksekusi adi rabu. Baraya dulur-dulur hayu bawa pedang kolewang kangkang tumbas teh saudara. Tuna dinahan nyuang siang tuna dinahan elem siung make disamperi kejadian ayeuna di nagara panawa hirup sangsara balangsa kadungsang-dungsang pabeja-beja keluar nagara ngaran beja malewi harus alabatan Soragowo malah dipinggan Dani Biastina tos nyebar Pandawa jadi arca di negara Wirata. Raden Gatotkaca sangat prihatin ku ngupingna Pandawa di negara Wirata. Pasemon Gatotkaca najan prihatin galih bisa yamunikeun kaprihatinan hirupna teu nemokeun kasedih teu nemokeun kasusah.